Eukeureuna harcai eukeun neangan wadah malah salpokana anu naplok dina tembok. Eta teh naon nya? Nyaeta pan si cicak meureunnan caket parabna ning tuh tepikeun ka ngagulantung ngadaplok kitu. Ayeuna mah urang canak terus langsung we urang buang. Nyaeta pan tadi abdina harcai teh kanggo anuk sihana menintos bulau kucel kuleuheuk geuning tuh meuni kat kotor kitu. Bade diseuseuh ti kamari nyaeta da ari ku sabun biasa mah teu aya tapakna ning tuh ieu acuk hana ge sae keneh tapi cumeutingan sareng kotor ieu teh pageuh pisan. Matakan ayeuna mah mempeng abdina daek bade langsung we dilebetkeun kana baskom sareng acukna anu kotor tadi. Tos kitu mah tinggal ditambihan we ku Uniclean Cloth Stain Remover. Ayeuna mah nambihanana 4 sendok pan nyaeta hoyong herang deui jiga nu anyar. Tah lamun abdi mah entos ditambihan Uniclean teh sok ditambihan deui we ku deterjen sakedik. Atos kitu mah tinggal dibanjur we ku cai panas anu ngagogola. Tos kieu mah teu kudu dikukumahakeun keun we antepan 30 menit dugikeun ka sajam mah. Ayeuna mah abdi sok tenang pami ningali acuk sihana kotor ngadagleg teh da geuninganan gaduh ieu mah babari tinggal dileo boy. Nya dan nyaeta abdi masuk nyetok Uniclean di bumi tah ujug-ujug entos 30 menitan nuju dikucek-kucek urang bersihkeun. Coba geranya ku pamiarsa tiasa ditingali before sareng afterna tah ieu andukna samemeh dicuci. Menikat kuleuheuk kitu geuningan tah ieu pami entos dicucina tuh alhamdulillah ayeuna mah entos jiga baru deui. Coba gera urang balikeun tah ieu anu bagian polosna samemeh dicuci tah ieu anu entos dicucina jadi bersih deui nya. Tah anu ieu celanahana anu aya noda konengan pageuh ieu teh ayeuna terus dibersihkeun jadi herang deui malahan mah jadi cerah deui. Anu bagian acukna nu pinuh ku ceumeting sareng noda koneng ayeuna alhamdulillah cerah deui sae deui. Pokona mah ukur nganggo Uniclean Cloth Stain Remover noda jamur sareng noda membandel tiasa leungit cuma 1 kali rendaman. Biasa kanggo sadaya jenis kain kecuali kulit sareng wolnya. Tah anu ieu mah formula sareng kemasanna baru jadi lebih efektif. Pokona mah anu hoyong samaan tiasa pisan cekna di keranjang koneng. Pami hoyong lebih hemat tiasa belina anu 2 picis.